Suaraan jero, suara suara. Ro, doang mah kabel na putus ya ro. Suaraan yo. Atau suaran kumaha RT dia pongo dia mah ko nya kadi dia kadang emang ngahiang-hiang ban geus kencang melintir. Saking ku digasan pun ku dia bedas eta. Suaraan cina Allahu Akbar. Bukan rasaan tanahan dia mah teh. Weh teh nanya kalau mundur ieu motor yuk. Aduh teh. Nah, udah ieu motor ieu ngaberbetkin ya. Bereng air rinyuhan ieu jerona. Woi. Ngaberbet ieu nya motor kunaon ieu nya? Boboy anak beuritan ieu di jerona ieu. Ro, Atuh. Assalamualaikum naon? Aduh roan bae. Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum Ro. Ya ternyambung ya ngomong assalamualaikum mah. Yuk. Nani Ro? Oli inum. Jadi yang hansip ka mana teh hansip? Jatuh mangge-mangge teh isuk yo. Ka mana hansip pongos eta? Hah? Nani Ro? Hansip ka mana hansip? Jaro teh mangge-mangge teh isuk eta seta. Ka mana seta ngalayapna? Oh, ansip. Tak apa Ro. Dia tadi mau kapang di QRT di rumah motor aja di grup-grup kok itu ada yang burun. Bolot tentang ansip. Hirup sok telok ngaragap diri. Ngabolot-bolot ka batur. Kudu dia nu bolot. Hansip mah cager ceulin mah. Ngan peda huntuna doang nu arorompo. Mun dia teh ceulin udang ka. Bisa bae ka batur bolot-bolot, dia nu bolot. Oh, tahu Ro, ansip bolot kok dia mau tak aneh. Coba Ro belikin pada kuping, ini lo bolot ting. Capun guru ansip mah. Di cician oli teh dia teh nyambung dia mah capek ngobrol jeung dia mah. Waring geus ke bae yo, jaro yo ti isuk ge candahar yo. Teh, coba pangbelikeun paketnya, paket Padang teh anu biasa nu 12.000 teh ceban. Gitu mau bae kayak duit 12.000 mah, sing kurang naon gitu. Belikeun paketnya. Paket Padang. Siap Ro. Di mana ayo duitna aja? RT melikeun ka dieu. Karena duit mah ngadenge, Pak. Gilaeun. Nah, Kayak Ro tanggon Ro nya. oh. Ulah salahan ya, bising salahan. Ro. Ulah salahan. Halo Ro, siap. Duh, rada teu yakin yang rak eta. Kak, aya paket tuh. Aya teh paket nani yo? Axis, M3, Telkomsel, XL. Loba paket mah. Paket A, paket. Atau mau tadi beli paket. Dan odol lain. Dan odol A. Aya tuh paket. Atuh teh paket aya paket atuh paket naon? Axis, apa Telkomsel apa XL? Allah Karim, ceulina uang teuing. Aing Paket Jaro A. Ngomong nama 13.000 paket. oh paket tuh Jaro. Oke dikirim. Nu 12.000 kan? Tah geus dikirim ya. Oh. Ya duit tak. Kebijakan ka Jaro, geus dikirim gitu tadinya. Siapa? Atur nanya. Ayo sami-sami. Kesro, mesti kirim. Tadi. Ngomong nama. Berapa tadi ya? Ngomong nama 15 giga tadi Ro. Sekarang mesti kirim ya tangguhan Pak. Sekarang pencang. Naon anu dikirim anu 15 giga kumaha dia mah teu harta aing mah. Aing mah meuli kita mesen paket Padang. Bareng dia mah paket pulsa meureun teh. Astagfirullahaladzim. Oh, mesti kirim tadi Ro. Ngomong nama kayak datang coba. Udah cek lah. Nyampe kan Ro.
Aing RT dia mah masya Allah, Allahu Akbar, Allah Karim, samar gelap kecil dia. Aing manitah meuli ge paket Padang teh, aing dasar boga duit. Aing dasar boga duit 12.000 na sakitu-kituna. Poing digegembel bae teh isuk. Tuh aing lapar can kaasupan si kejo-kejo acan. Kalah meuli paket pulsa dia mah. Tuh, aing ngababangka duit. Oh, salah orang salah. Oh, salah teh dia, geus nyaho salah dia. Oh dia. Masya Allah, pengen digayem dia kayak nasi padang eueuh non eueuh kayak urusan dia pengen nu dihakan kayak yo. Nong Sumanto aing akan rinjel mah. Hodak nasib naas ya poe ieu mah yo. Zamana motor ngaberebet eta kunaon buah tinggal ka harti tah. Skuaya aya bae mana beuteung lapar. Meuli paket salah, pan dia teh hok kabida-bina teh. Geus dia kode kieu bae. Panghadekeun motor, japang neng aing mah dia kamari bisa ngadean TV cina. Dina segala mesin mah atuh kabeh ge sarobe mesin mah, mesin TV, mesin motor. Coba panghadekeun. Bisa henteu. Naonna coba teu ngaberebet eta? Hah, Nano? Tipisan rusak, Ro. Masya Allah, Akbar. Teh, dia mah ku kabeh-bina teuing. Saha nu ngrusak TV, aing mah TV enda. Cara nager TV aing mah motor. Motor jaro ngaberebet. Coba pangpangankeun, pangdenge dia bisa ngadekeun mesin cina. Jaro mah teu ngarti, karena mesin motor mah. Urusan mesin mah teu ngarti bae, ngadenge RT cina kamari ngadekeun TV enda. Coba motor. Berbet apa kumata, Ro? Segampang eta mah kecil, beres. Yang penting ieu bae, Ro. Eta mah rokok biasa bungkus lah, 5 beres eta mah motor. Can ka harga gawe lajunan geus meta rokok. Dibelah huluna ke dia teh, kabina-bina teh. Mas, mulu mal mil udah laga nges sih ya biasa ngarokenan dia juga kurang iya bagian nges asal ngebulak bae nang iya rokenan do RT mah sampurami lah yang nage atuh nges nu aya bae rokok ieu aja sarua asupna mah putih geus ieu cekel ku jaro RT mah yang duitna bae burung pandu asap hadipan pake meuli Padang ku dia salahan meureun teh kada dia meuli paket duitna ge 12.000 nges rokok bae halan cekel pan dia tadi minta rokok ku ada yang duit ngalen mungkin ku ada mungkin ngalen ya RT yo. Oke, Ro. Nggak selesai rokok bonteng ke lumayan. Oh nggak seorang adekan dari itu bete di New Yogi. Kunci-kuncinya soal ada di itu. Kan punya muka pakai huntu. Ya mal mungkin. Jadi itu orang ayo. Nyaklan. Siap, Ro. Ulah kana tak-tak nih. Wong zaman baheula pe dia mah. Apa kana cangkeng? So, siap, Ro. Sudah, so. Pajejet dia, Ro, motornya yuk. Bosaran yuk, ya. Nah, dia make persaing dia marah rada teu nyambung. Motor ngaberebet orang ngotrekan Bandung sableker. Buku mesin ngaberebet. Sama mana dia mau muka pentil segala pot ditepung-tepung ke soraan cenah naon soraan. Kutu rumah saya culi Badung. Ulah karak ban ngejeos dia toa get kadenge kumaha ban. Teu nyambung persaing mah ngadekeun motorna. Udah benar dia ulah ban bibisanan heuy. Bosaran, Ro. Biasanya ge Ro ya sok aya ngayeng lah Ro. Tapi mah teu ngayeng. Dia mah teu nyambung naon nu ngahieng. Ban ieu ngahieng. Mesin ngaberebet eta naon ngahieng. Ka mana juga memukan pentil segala. Aing.
suaraan gitu, suara uang, suara. Ro, bang kabel na putus sih ro. Suaraan ya. Atau suaran kumaha RT dia pongo dia mah koe kadi dia kadang emang hiang-hiang ban gini kencang melintir. Saking ku digasan pun ku dia bedas eta. Suaraan cina Allah Akbar. Sebuah rasaan tanah dia mah teh. Oh si tapi naro ya, aya suaraan seting mah ngaberebed. Tapi biasa ya mau oli turun, asal oli mah ro. Oh nggak seadan mah kuliah teh hadean kumaha dia beta mah hadekeun. Atau ngulang mainan gas bae jing. Wong kata kadenge dengan mainan gas bae. Endo, Nyambung. Oh, gelap dia. Ruksak eta motor aing. Ngadekeun motor jeung mainan gas oli bae. masalah oli. Oli naon oli? Nah, dia mah teh ngadekeun motor nolok tok bedong caladi bae. Tolok tok udah bener. Tolok tokan bae ngadekeun motor tolok tokan bae mantekna eta kitu amat. Bilang bibi bisa nih sih dah. Nah, ini dagang bakso teh naon? Bener ya maro. Naon cenah naon? Oli maro, oli masalah oli. Ya ro. sok nyawa kemana muka bari aing menang ganti oli tin ukap. Kara kamari keneh ganti oli, sotoy dibuka gahantu oli bae nyambung. Bener-bener hadekeun bener. Tiba tongan. Ngadapang jeung kan nya kana eta handap tongan. Bising anu ieu baud naon? Endo. Oh iya maro, oli segala beli bajaro oli ndak ke RT langsung ganti yo. Ih, buka kamari karek menang ganti. Pira aku beak bae teh oli. Oh, ro yo, oli na yo nek beak mus kotor yo. Kudu diganti nu anyar. Oh, teh karek kamari, jaro ngeganti oli teh karek kamari di bengkel. Ukap di ditu. Ih, jaro bolot oli kudu diganti. Oli na yo ro. Dia ngebuluk-buluk ka jaro dia nu dengkok. Kelong dia setan. Astagfirullahaladzim. Oh, karena kamari diganti oli ku jaro eta. Biak oli isi hidung kumaha, bukan kamari. Bolot-bolot ka jaro. Dia nu bolot di rumah, sadia horengan ke hirup. Dia numpang bolot mah ngabolot-bolot ka batur. Oh, ro, siap ro. Berarti ya lamun teu oli ro masalahna angin yo. Angin yo kurang. Oh, kumaha dia bae eta mah kumaha dia, pokona lamun nambah teh enak wae motor. Dia nu ponak. Oh, tenang ieu mah da akalan ku RT gampang ro. Urusana eta mah motor paeh dia kudu paeh teh. Dan dia kotor kieu ro. Oh, bener ya ro. Oli mah ro. Iya sih iya dah kana nyebut oli, doang kana nyatu be oli. Atuh dia nek nan hubunganna oli kana ban. Astagfirullahaladzim, oli mah anyar keneh karek menang kamari yang ngaganti. Ih mah mesinna nu ngaberbot. Kumaha dia beta mah selaing pusing aing mah. Nges ro, ieu mah beres ro. Sanges ku RT yo. Kelar pokona mah. Pokona mah biang ro. Geus bisa dipakai ku mah. Lancar. Baik deh ke semula ro, normal yo. Jadi jajal lah aku jaro, jajal ro. Merada teka harti kasih RT dah, ngadekeun motor. Tok dong menuk caladi bae notrokan kayu. Jadi perhatikan ku aing eta jak bau naga nu dibuka hiji ge. Beres bae geus jajal cenah. Aneh nya kasih RT dah bener dia teh yo. Sana ro kore mah. Anda sekelar kore mah RT pengadik handal. Benar. Jajal coba jajal. Oh, coba dijajal. Ayo dijajal ku jaro teh nya. Coba enak tuh yo. Wah, teh, nanya kalau mundur yuk motor yuk. Aduh, teh, astagfirullahaladzim. Mau isi dak motor kalah mundur yuk. Astagfirullahaladzim, RT yang motor di mana lagi maju, mundur motor mengadekeun motor mah mau ke mundur. Tejeben teh setan demi ba. Aku mau daharan kicara nama ieu si RT. Nah, nih motor kamana kok setan. Eta. Oi, teh. Oi.
Ari dia pot umek-umek acan mantek isak bedasna. Pot ibage pot potong awi dulu rempak. Manuk gareja bage sampai hiber. Kaget. Woi, Ro. Gua lambat ya mengarejagna. Ya, kumarok mah. Kumaha dihantem beheungna dia kuaing. Enak, Atuh enak. teh motor kalah mundur. Di mana ge motor mah maju meureun. Diadekeun ku dia kalah mundur. Undur-undur. Undur-undur di mana, Ro? Sedang undur-undur. Jaro mah aneh-aneh bae. Undur-undur naon teh? Undur-undur segala macam ka mana dia mah. Motor aing mundur. Tadi dihadekeun ku dia. Undur-undur segala macam mundur, motor aing mundur. Geus eta mah hadekeun di ku dia pemacaran eta mah. Hadekeun. Panji kuari nyarundur kemana, Jiro? Sana diundur-undur. Jaro.